ya dimulainya ya geus teu kuat. Benar. Ieu teu kuat canggel. Atuh orang mulai. Abi nikahkeun Neng Nunung binti Tatang ku mas kawin 100 gram dibayar nyicil. Pak, nah dibayar nyicil. Ah? Pak, pan abi teh masihan abade kes meskipun menang anyut ge. Oh. Nyatu. Ku abi nikahkeun Neng Nunung binti Tatang ku mas kawin 100 gram dibayar tunai. Sah. Kembang kempis dadaku merangkai butir. Ih, mending rewel wae teh tadi. Biana. Bibi. Naon? Ya, apa tuh si Nehan? Ibu mah mending lieur teh tadi ya Allah, tah budak mending rewel wae. Wah, abi mah tenang bakal nyampe geura. Tuh ini teh naonnya budak atuh rewel lieur. Sok dede mam, dede sang si itunya si bibinya mamnya mama ke dapur heula. Sama mam, cuma mamnya. Apa mereka mana atas rapi? Balik ke kantor. Ya atuh sok hati-hati. Mah, mama teh sebentar. Balik besok di jadi bang. Ya tuh boro-boro bade ibak si dede dita tadi rewel wae. Mama kan itu tiasa ngurus diri mama sendiri, ngurus papa we kan teu tiasa. Ya tuh bapak balik ke kantor heula. Kengke mah ngagelis atuh ngarah jiga istina si Asep. Nya pahnya. Si bapak teh begitu ya. Gitu kumaha nah? Wah, bos, bapak teh salingkuh jiga film layangan pegat dengan kamar laju. Mengintok itu atau ona amit si bapak mah setia ka ibu mah. Tenang bu, ayah ona bakal jadi ngawasi si bapak lah. Lamun ona jadi detektif, sah beredar kali dia. Lain itu maksudnya teh bu. Ona bakal ngawasin ke mun si bapak sarehu ona foto. Aduh ona, ibu jadi sieun kieu kumaha sih ona mama nyisiran ibu. Saya aduh, si bapak mana nyetur sakieu meuli can uwi. Aduh, mama itu meuli jadi was-was jadi inget omongan si ona tadi beurang. Aduh, papa ka mana nya si papa? Aduh, udah tuh pak, gerak uwi pak. Mama jadi khawatir kieu. Mana sih si papa? Alhamdulillah si papa teh suwi. Nyiapkeun kopi heula Mah, Papa terus uwi. Nah, papa jam sakieu mah dikarek uwi mama teh meni jadi sieun kieu. atuh mah di kantor teh jadi seueur padamelan jeung Minum kopi heula dia capek. tadi di kantor coba ngopi. Ya enggak tuh. Ya terus istirahat kayaknya mama nyimpen kopi. Mah, Ya, Pak. Aduh. Papa balik ke mana? bapak bade ka luar kota dinas. Meni, mama tuh jadi kesepian. Iya, atuh dengan sabulan. Tapi papa janji sabulannya. Nya, Awas lamun bohong. moal Nya, ada eta jagain sini hanya. nyorat sok atuh ku mama diizinan papa ka luar kota tapi teu ngagoda we nya. Moal ih, Nya, banget hati. Pak.
Hai teh. Tadi itu tadi ya. Cuma cari sensasi atau apa? Kita kan bina kampung celonte. Oh. Pak. Tahu Din. Lu nari Udin, corona atau Omicron? Iya tuh. Oh, iya tuh orang yang marah udah ngopi. Punten, mesin kopi dua neng. Punten bu, sudah neng esi. Ya, Ma. Alhamdulillah. Ready, action. Neng, masih ke kopi kakak di luar. Ya, Ma. Si meni asa gelis wae. Mun atuh da abi mah kembang desa. Lasya bade mah sareng Udin anu ganteng. Alim yang anu caket Aa. Aduh, Terus mantan. acan. Bade mang sareng mana? Enak bawa-bawa orang miskin. Assalamualaikum, bawa pesan kopi. Neng, eta ya. Aduh, sakit berdarah. Hapunten. Pak, orang balik ke kantor. Yuk. Sisir, air. Teteh? Ada teteh naon eta halisna menikulimis kitu? Iya teh. Halis benih badai. Cetar membahana kadet ieu teh pelat alami. Oh gitu, menik kana-kana teuing siga hilir bulu. Udah ngaladangan pulas. Aduh, aku naon kan kusut kitu. Nah, jadi asal sih, sudah banget. Kira ada doa. Tetap asal bola di kafe meja Indonesia. Ini kue sih, kata. Enak kak? Akhirnya diberi nonya juga. Yang telepon heula Halo Neng. Ada apa? Kesini atuh orang main. Mau lah? Ya sok. Neng. Ayo lah, bareng kayaknya sih. Kayaknya tuh Neng karek menjalin hubungan ayuna sabar heula tuh. Mbak. Iya. Tong gitu atuh, hayu orang belanja we. Ayo Alim. Ayo lah, tapi anu branded. Nah, hayu atuh. Duh, kemana sih si papa? Menit uwi tos lami. Biasa gitu nyampe setengah bulan. Ya mana tak aktif deh. Papa kemana sih si papa? Aku disusul kalau kota. Awas ya papa. Aras.
pikiran gitu. Iya si papa tinggal kita balik-balik nyaman di toko aktif-aktif. Kumaha sih? Nah jadi ke Abi bu. Oh nya, ibu tuh manggil si Ona. Si Ona kemana? Oh tadi teh si Ona teh uyuh heula ke kampung, mama kan lagi sakit, kampungnya di Cilengte. Oh nya tuh hai gitu mah. Oh ibu, iya kangge pembayaran bahan pangan mana teh nanya? Oh nya, ibu lupa. Kela-kelanya sekedap. Oh nya, iya. Punten ya bu, bade bayar Ya heula. cuk. Gitu. Lihat. Si papa kemana? Duh, si papa kemana sih? Mending kita tadi tuh diangkat-angkat wae. Angkat atuh papa yang di kumaha. Astagfirullahaladzim. Saha deh iya, sahanya. Permisi Ibu Dadang, Saha dia masuk. Sahanya. saya Melisa, sekretaris Baminya Pak Dadang. Pak Dadangnya ada Bu? Oh, Melisa itunya. Ya Ibu, Pak Dadangnya teh dinas keluar kota tuh sebulan lalu aya naonnya mama. aduh Bu, jadi gini, uang perusahaan kantor jadi berhenti selama 1 minggu kemarin. Ada apa ya Bu? Hah? Lainnya. Ini untuk uang saham pun terpakai 50%. Wah mungkin aya naon sih? Ini Ibu bisa cek sendiri di berkasnya. Saya jadi bingung soalnya bagian keuangan komplain. Saya tuh percaya si papa tadi pakai naon atuh di ditu teh Gusti. Hah? Wah. Astagfirullahaladzim. Oh iya Bu, silakan. Saya pamit dulu. Ini saya ditunggu di kantor. Pokoknya semuanya kamu urus dulu ya, nanti saya handle. Iya Bu. Oke, kamu boleh pergi. Ya, makasih Bu. Ya. Itu gawat pisan. Kayak naon Nona? Kartu ieu teh diblokir. Hah? Mana nih Nona? Sabaraha kali diulang ki terus diblokir. Ya ampun, ieu teh aya naon Gusti nu ampun nya uang perusahaan kantor nurun. Nya ieu diblokir si bapak teh naon wae atuh di ditu teh. Astagfirullahaladzim. Papa Kenapa atuh dagon irari du? Naon deui? Tuh, dan iya mah bener majikan orang enak, tinggal ieu majikan orang bersalingkuh. Ini goreng-goreng gitu atas sifatna. Teuing ieu mun boga bukti orang bejakeun ka si ibu karunya atuh diduangkeun. Ayo orang becek tuh dulu. Ayo. Aku sana dapat tanah dikunci. Bu, ayo kabar buruk. Yang siapa nih lu? Pada ada selingkuh. Ah, mungkin orang. Siapa yang foto nak? Astagfirullahaladzim. Papa. Ayo orang labrak ayo nak. Siapa namanya? Ayo. Oh, jadi iya kos-kosan selama iya dipakai jang selingkuhan. Kos-kosan miskin kia bangga. Oh, ternyata gelang Tiffany nu hayang urang dibikin ka awewe burik. Terus iya transferan nu ka Jepang anu urang hayang papagi si Goju. Pak dipake ku awewe itu. Papa, awas saya tinggalikeun ya. Mau asa-asa tinggalikeun jeung awelena sakalian. Sayang, ngabat di dieu, aya naon? Awas! Awas! Henteu, ieun. Awas! Tadi biar naon ah? Tun, tenang naon teu. Ternyata selama iya ngomong naik dinas keluar kota bae selingkuh jeung awewe kampung ieu. Henteu mah, henteu tinggal tinggal kumaha. Mana kepikiran mana ya? Awas iya miskin malah diudag-udag. Henteu mah, ieu teu mah ieu. Gas tolong Bang Elak. Mana mau ngomong jeung urang elak wae. Ieu
Iya mah duit lagi dipakai investasi. Jelaskan, naon itu? Itu mah urut investasi. Mana sertifikat imah jeung tanah dibikan ka we ieu? Ka mana pikiran mana? Terus mana ngajak ulin ka we ieu ka Jepang? Terus arek nyewa imah di London dan naonan? Itu da antena naonan ngan ieu mah cuma ketinggalan. Mana kapan disalah dijual terus? Mana wani ngakukeun kitu ka urang? Naon? Mana wani ngalawan ka urang? Itu naon itu saham milik urang. Mana nah nu ngatur urang, nu ngatur kurna urang nu mimpin. Eta saham perusahaan imah tanah milik urang di Sinehan. Henteu ieu mah milik urang. Aya buktina kitu mah. Mana rek kelak naon eta kabeh perusahaan ngaran urang di Sinehan. Mana wani ngalawan ka awewe kurang anu bajakan ka kantor polisi ya? Anjing. Da urang nu mimpin. Salah ayeuna urang menta talak tilu ka mana? Sinehan jadi milik urang kabeh perusahaan jadi milik urang. Hakan tawe miskin. Kamana maneh ha? Mana wani nyiksa urang gara-gara awewe miskin ieu? Siang ngomong naon ka aing ah? Naon ah? Emang mana mah ada awewe miskin? Kabeh duit sia duit urang. Introspeksi gara mana geus nini-nini. Cik atuh mikir beda jeung urang. Mana cuma pelakor ge bangga. Ya urang bangga da urang mah geulis terus mana jika nini-nini. Empek hakan salaki urang. Pokona ari yang talak tilu maneh. Cicing maneh ka mana? Urang pokona talak tilu, Sinehan milik urang kabeh perusahaan milik urang. Dek ka mana maneh ngangkat heula penjelasan urang? Urang teh butuh penjelasan mameh. Kieu ih. Suka ya nasi bapak. Masih ya. Rehat, hapus kamar. Pokoknya hak asli Sinehan kudu jadi milik urang. Bisa gitu. Ini masuk asuna milik urang. Dek naon maneh? Icetan deui sampean di imah urang. Ini sampean. Oh, urang cicing itu tapi sinehan milik urang. Tak bisa. Sinehan hak asli urang, Sinehan anak urang. Mana dapat segini butuh induk daripada bapak, cilomong maneh. Urang bisa itu di kosan. Tapi sinehan kudu ngilu jeung urang. Tidak iku mangga di dalam persidangan ayeuna maneh intip. Tadi tuh lawan antong ieu. Ini sampean. Ih maneh goblok nyebut awe adel maneh mentang mikir. Keluar. Urang ngomong keluar ya keluar. Neng kesalim jualan. Nah, itu neng. Nyai, nama geus miskin, tak kasih Udin tuh masih kandel dompet. Jadi sadaya neng teh mikiran duit teh ah gitu. Nyai eueuh tuh. Terus ah. Neng. Dadang. Mana kemana wae buru geura bayar. Iya geus waktunya pembayaran. Geus mayar unggal bulan oge. Iraha. Oh, ngosok ibu unggal bulan oge dikeunan ka si Udin kita pamayarkeun. Mana buktinya di dia eueuh catatan maneh mayar. Tapi da geus ka si Udin. Tonggo wae maneh. Buru bayar ayeuna. Atuh Bu, nya engke dibayar tapi bere waktu saminggu Bu. Oh, waktu-waktu. Bu saminggu Bu. Naon sih? Saminggu. Ayo lah. Pokoknya isu kudu dibayar teh hayang nyaho urang mah. Ayo kan. Aduh, hutang ditagih wae. Hak asuh geus dibawa. Harta banda geus teu boga, si Udin nipu deui. Mending keneh modal aing mah ayeuna keneh.
Kira tengah. Urang bahagia maneh eueuh di dunia ieu. Kurang teh diulah teh ngebunuh maneh gitu ya pas maneh selingkuh jeung si Esi. Urang bahagia pisan. Selamat tinggal di dunia ieu, urang geus bahagia tanpa maneh. Harta urang aman tanpa maneh, sinehan milik urang kabeh harta milik urang. Aduh, untungan halus. Halus. Urang bahagia pisan o maneh. Selamat tinggal, Dadang. Bertuturlah cinta mengucap satu nama. Seindah koresan sabdamu dalam hidupku. Cinta yang berusaha dengan hatiku. Rolling action. Doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan cintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjadi. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku